di bacaan ayeuna Yudhistira teh Syekh Malik Nurjati, ngaran aslina Syekh Malik Nurjati. Kedua Bima, ngaran aslina Syekh Iman Rohmat. Bima boga adi ngarana Arjuna. Tadi dia mau bisa aya pelet Arjuna cenah. Kenucan karawin mah pelet Arjuna. Dan buka kafe iya si kena pujang ieu. Sok ayeuna saha nu pemuda gaduh kafe ieu kafe kopi. Masih kena bujangan dia. Nah, promosi ieu. Usaha kafe can kawin. Aduh. Subang larang ditikahkeun ka Prabu Siliwangi gaduh putra teh 3. Kade atos dibahas anu moal dugikeun ka secara rinci. Lajeng di antara keturunanana nu ngaran Nyimas Rara Santang atau Nyimas Syaripah Mudaim itu jelas. Lamun awewe Syaripah, lamun lelaki naon Syarif. Sementara nu jadi buana kamari tadi Sayyid Ali. Di mana atuh nisbat Syarif eta Syaripah tinu jadi carogena. Sebab caroge nama keturunan Syarif nyata Syarif Abdullah. Mata Gunung Jati budak Rara Santang disebut Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah gaduh putra namina Syarif Nurullah. Syarif Hidayatullah tah katurunan tekan itu ka Banten itu. Sementara ayeuna ngaran Kian Saka di sisi jalan kieu nya geun mitra sadayana kadang wargi bahasa kagaraneng dari sisi jalan ngaran oge di alun-alun teh Kian Santang. Kian Santang teh keur waktu alit dugikeun ka remaja. Nalika angkat ka Makkatul Mukarramah panita nu jadi bapa. Ngalangkungan jeung nu jadi kuatna. Dan ngaguruna Kian Santang teh kan jadi kuatna. Tah gelarna teh Galasetra atawa diberi ngaran Galasetra. Jadi Kian Santang mah mun teh di umur lah tino napikeun ka 20 tahun misalkan itu Kian Santang. Ti 20 tahun napikeun ka remaja ka ditu nepi ka uihna ti naon ti Makkah itu ngangonami Galasetra. Uih ti Makkah ka Cirebon. Sebab di Cirebon ibuna nah ibuna subhanallah ibuna lanjutna ngaran Syaripah Mudaim kan ka Cirebon uihna teh tah di Cirebon rek ka Pajajaran jalan teh ka Kaler. Mata ayah weh hiji patilasan disebut boros ngora. Pertanyaan anak boros ngora saha? Nah, boros ngora kakawali berarti merenya ke daerah Kawali tak kadinya jalan teh anu Cirebon Kuningan Majalengka tak kadinya dari pulang ka dieu meureun
Tah, jadi boros ngora teh kian santang kene teh. Man terus ka kaler aya bahasa Panjalu. Mangihan hiji kampung anu eta kampung teh wujudna lalaki tapi kalakuanana loba kawas awewe. Tah didinya cerita kian santang. Pan maneh teh Jalu nakunaon kalakuan kawas awewe. Lahirlah Panjalu. Ngan eta nu Jalu eta teh dipimpinna atawa dilalong teh ku Kian Santang atau Galasetra. Turun ke dieu. Saat tos nanti Panjalu turun ke dieu. Nah, didinya mah kakarak. Simkuring ngabuar ti Panjalu kadinya ngan punten-punten nu namina Sunan Kalijaga itu sebetulna wali salapan. Rek Sunan Bonang, rek Sunan Gresik, Sunan Kudus, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Gunung Jati jeung sanesna. Itu salerosna mah Kalijaga. Naon ari kali? Nah, mungkin kadinya ngaguar. Naon ari kali? Kali teh hiji perkara anu bisa cakra, bisa sungai. Nah, ini lamun di tema dihartian cakra, ulah kadinya, gitu kan? Di tema urang dina waktuna pramuka ngaranna teh menjelajahnya. Aya tanda panah, aya cakra kali. Cakra teh kali, berarti kan konsepnya ulah melewat tadinya. Kali, ulah, cakra. Nah, aya nu nafsiran kali teh susukan. Lamun kali eta dihartian ku cakra ulah. Naon perkara tina wali salapan diulahkeun. Tanyana kadinya. Saupamina dihartian eta kali tina bahasa susukan. Hari disusukan aya naon? Di balungan aya naon? Aya cai. Tah cai na eta tulikeun kalimatna jaga. Nah, cenah wali teh nungguan susukannya. Logikana kadinya. Lamun wali kabeh ngahartian dihartian Kalijaga. Ulah picik kadinya. Kalijaga itu semua para wali salapan. Salapan we. Masih kena banyak sebetulnya mah dina waktu wali salapan teh wali-wali. Ngan Kalijaga dina di Buana Raksajaya ngahartian Kalijaga didinya. Ngahartian teh matak dimisilkeun dina Kalijaga ngajaga itu disusukan guru nanti Sunan Bonang. Nah, Sunan Bonang itu Sunan Bonang ditungguan ku Kalijaga dina filmnya. Nah, penafsiranna Buana Raksajaya kieu yen para wali salapan menahan arus kehidupan manusia. Nahan bisi aya cekasarna loba runtah, loba balukang, loba sampah disusukan. Tah intina lain susukan anu ditungguan ku Kalijaga lain, tapi kumaha carana Kalijaga mempertahankan kehidupan Islami nu timbul karena pengaruh masyarakat khususnya urang Demak, khususnya urang Gresik, khususnya urang loba wali salapan ini ditempatkan di dinya. Tina pengaruh anu matak timbulkeun kesesatan. Mun kamari teh mah naon? Pengaruh liberal jeung sekuler.
Ayeuna ge akur tak kudu jadi para ulama teh kitu. Naon? Temongkeun jati dirina. Dina hiji kesatuan disebut NKRI. So, yuk bersatu. Kenaonan ieu kalimat ieu pulau disebut Jawa. Namun sekti amat terus pasea. Sebab Jawa dijieun tina Jam'iyatul Wahidiyah. Jam'iyatul Wahidiyah itu kekuatan yang satu mata. Tah ngahiji ulah ningali kepentingan komo baju. Mun ngaku ayeuna urang Indonesia ieu ngahiji. Ulah si gontok-gontokan. Bakal kuat Islam teh, bakal kembali karena kejayaan. Nah, di Wali Salapan teh aya disebut Kalijaga. Kalijaga di Wali Salapan urang ngomong Umarna we. Itu Umar Said. Buana Raksajaya menakan, sanes menakan atau versi Buana Raksajaya yang nunamina Sunan Kalijaga dina Wali Salapan teh nyaeta Syekh Umar, nyaeta disebut Kian Santang budak Prabu Siliwangi. Pertanyaanna, nah cenah di Jawa mah kan di Demak aya, di naon di Cirebon aya Kalijaga teh. Nah Kalijaga eta Umar Said panoah belas sendiri macan pernah jaro ka Wali Salapan engka godog atos saha atuh namina Umar Said atau Sunan Kalijaga teh nyaeta Rahmat Suci digodog tah Kalijaga Buana Raksajaya mah dina Wali Salapan nyaeta Rahmat Suci, Syekh Rahmat Suci. Tah eta. Kadang lagi samudayana mungkin akan terjadi bahasana perselisihan beda pendapat. Nah, tina nalika beda pendapat eta ulah dijadikeun hiji konsep papaseaan. Urang sharing deh. Termasuk tina permasalahan naon anu disebut Kalijaga. Lajeng nalika eta kamari kerajaan anak parantosnya Syekh Uro ngagaduhan putra dua Purbasari tadi diuningakeun Purbasari teh kawin ka Nakula. Da lain Nakula ngaran aslina na Pandawa 5. Pandawa 5 teh kahiji Yudhistira, 2 Bima, 3 Arjuna, 4 Nakula, 5 Sadewa. Eta teh lain teh bahasa naon atuh eta Yudhistira Bima Nakula ngan Buana Raksajaya eta kalimat Arab unggul. Yudhistira ya dal sin te ro dibaca yadun satrun, yadun leungeun satrun anu tersembunyi. Intina Pandawa 5 mun aku bahasana prinsip Pandawa 5 itu adalah kita memberikan kepada orang lain, biarlah yang diberi itu tidak tahu siapa yang memberi. Ceuk Sunda ulah sok ngabela ngabejaan dulu tuur atawa kieu leungeun anu katuh mere leungeun kencang montong sok apaleun. Eta teh prinsip anu diasuh ku Semar. Ngan Semar tara ieu ngakul-ngakul dirina. Padahal Yudhistira teh incuna nu aslina mah da lain ngaran aslina Yudhistira teh. Lain. Matak naon atuh guruna Dorna. Ya, komo guruna Arjuna mah Dorna. Dina wayang geuningan.
geger sakalima sidorna ya eta juga ngabuar kabar Pandawa 5 ieu mah secara konsep aslina be atawa anu tecangkangna. Yudhistira teh tina yadun satru nalika urang infak, urang sedekah ulah sok dibeja-bejakeun tina tangan yang tersembunyi. Itu yadun satru. Kedua, Yudhistira teh boga adi ngaranna Bima. Memang eta mah Bima mah ngaran aslina. Di bejaan ayeuna. Yudhistira teh Syekh Malik Nurjati. Ngaran aslina Syekh Malik Nurjati. Kedua, Bima ngaran aslina Syekh Bima Nur Rahmat. Bima boga adi ngaranna Arjuna. Tadi dia mau bisa aya pelet Arjuna cenah. Keur can karawin mah pelet Arjuna. Udah buka kafe ieu sikeun pujang ieu. Sok ayeuna saha nu pemuda gaduh kafe ieu kafe kopi. Masih kena bujangan. Nah, promosi yuk. Usaha kafe can kawin. Aduh. Arjuna teh tina kalimat roja. Roja, yarju, arju, narju, tarju. Mun ditasrif cek santri. Tina roja, roja teh suatu harapan. Harapan atuh tina roja. Terus yarju. Yarju kan huruf mundurnya teh opat. Bener opat? Ya, teh, hamzah, nun. Jadi arju, narju, tarju, yarju. Ayat kalimat arju. Arjuna. Jadi harapan kurang sararea. Tuh, nu akhirnya kadinya. Nah, kunaon jadi dibelokkeun ka India, ka Hindu. Tatkala kita memberikan sedekah kepada orang lain, jangan sekali-kali kita memperlihatkan. Ada zaman ayeuna rek mare 1000 perak ogenan. Teh Bapak can punten dipoto heula. Masya Allah. Tuntunan para wali ge kitu. Kok lamun nyunah ka Kanjeng Rasul. Keur naon keur ngadegkeun agama eta teh. Bima teh keur ngadegkeun. Naon atuh Bima didinya pa bima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fatun qalidul qalbilan faddu min hauli. Mun seug teh mah anjeun mere kasih teu mun seug teh mah anjeun mere ka batur teh atas dasar keur pikeun ngadegkeun hiji bebeneran dasarna sumberna tina kanyaah Allah. Landasana Arjuna sebuah harapan keur urang sadayana supaya naon nakula sadewa eta dan ieu mah pot dipostingnya sakabina-bina teuing nanaon teh mere 100.000 ge komo sempil kadanya punten cenah kamu buktos Masya Allah atuh diposting apaleun sanagara dunia ge apaleun. Padahal mereka nggak ukur 50.000 ke 5 tahunan itu teh kayak itu sabaraha sapoe 8 teh gitu 0,8 0,8 sapoe kebina-bina kan terus karak-karak acan. Nah, padahal konsep tina Pandawa 5 ge eta teh geus jelas. Nah, kula nah kolun kula jadi kayak kula tina kop lam apakah jadi jaminan perkara nu saeutik etan di bikeun ku urang teh disawargaeun hal adlukum ala tijarotin tunjikum min adzabin alim ditanggung ku Allah ari suap menang teu haram cek saha teu haram suap mah seketika eueuh menerangkeun suap haram teu ngan aya dalil teh ar-rasi wal murtasi kinar
nu nyuap jeung disuap kabeh we ka neraka ngan lamun geus hukumna ka neraka naon kadinya we pikiran kumaha cenah abi mah butuh heueuh ke karpet ngan pinarakaeun dengan anu seutik gebrus ka neraka berarti naon ulah gitu baik wala nyepan eta mah haram henteu sunat henteu makruh henteu ngan pinarakaeun aduh nyasatna ulah nya da gitu lajeng tah Purbasari teh ditikahkeun kana kula itu keun gelah nu asli nama para wali Pandawa lima teh wali Allah keneh gitu teh dina masa perang bubat udah bubat ogenan marukanan Pajajaran naon aduh cenah jeung Majapahit ya Allah bubat bukan kerajaan Pajajaran gelut jeung urang Majapahit tapi bubarkan Batavia dina waktu Sultan Hasanuddin merangan Batavia tina penjajah kolonial Belanda dibantuan ku Cirebon dibantuan ku Astinapura dibantuan ku Gesan Ulun gempur Batavia logika ari disebut Patahilah saha atau Raden Patah panti Demak Raden Patah teh nah museumna aya di kota tua di Jakarta nah disitulah sebetulnya titik pertempuran bubarkan Batavia jadi Batavia bubarkan gitu nya jadi kana Pajajaran ujung Majapahit diadu ngajarkeun ayeuna lamun teh mati Pajajaran raja Pajajaran bogoh ka dieu Pitaloka ari geus kabuka mah geuningan nalika waktu harita sadia Pitaloka geuningan ieu atuh kumaha carita ieu Masya Allah geuningan lain ubat ternyata bubarkan Batavia cenah ieu aya kontroversi jeung sejarah ulah dijadikeun hiji masalah ulah ngan lenyepan ku jelema ulah manusia lamun manusia masuk nggunakeun akal ngan lamun jelema ngagunakeun hate hiji naon atuh bubat eta logika akalna kieu kunaon museum Patahilah bake di Jakarta tak eta sabenerna sok we jawab kan mun teh mah Patahilah nanti nama lain dari Sunan Gunung Jati naon atuh teh di Cirebon teman teh mah Raden Patah naon teh di Demak tuh kan kadinya punten sanes rek ngapilainkeun kana sejarah tak gitulah punten di konsep naon di tadi teh silsilah Prabu Siliwangi nah tah Prabu Siliwangi boga lanceuk kahiji nu jadi Raja Galuh jeung nu jadi Raja Madukara atuh Pajajaran jeung Madukara adi lanceuk Pajajaran jeung Galuh adi lanceuk gitu Madukara rajana disebut Prabu Kuncung Putih ngan disebut Batara Kuncung Putih kalimat Batari Hyang aya Raja Galunggung namina Batari Hyang punten buana Raksa Jaya nu disebat kerajaan Galunggung teu aya nu aya kerajaan Madukara di mana Madukara tidak punya hiji tempat sok di mana di dia udah buana Raksa Jaya ieu tengah bogaan naon ngaran base camp kamari di RPA kamari di masjid ayeuna di tempat kopi
cacak kikieuan di mana. Nah Buana Raksa Jaya di mana ngarupiah oge lain anu gering datang kanu ngubaran, tapi nu ngubaran datang kanu gering. Beda kan dina pelaksanaan oge kumaha musik teh mah dina keur nyareatan. Dina lalampahan oge antara ieu nu gering nyampurkeun kanu cager, tapi nu cager kudu datang kanu gering. Nah, rek ka mana oge na. Tas pulau pernah Buana Raksa, teu mah keur jaga raksa keneh. Sumatera kan teu ka Medan. Nah, Papu jeung Arya Cipang oge di Sumatera harita. Papu jeung Prabu Mulih. Dari dinya. Oh, geningan anjeun-anjeun kene. Tuh gitu. Pajajaran akhirna tinggal hiji pertanyaan. Di manakah letak Pajajaran? Sama sebetulnya Pajajaran itu seperti begini. Buana Raksa Jaya ngan punten-punten dina keabsahan atau keaslianana da banyak anu disebut anu nyebut yen Pajajaran itu tilem sabab tadi ogenan Kian Santang ngabogaan ngaran Galasetra. Galasetra lain bahasa Sunda, tapi Galasetra bahasa Arab. Tina naon? In, lam, sin, ro. Naon mun kalimatkeun golun, satrun. Kalimat satrun ban katutupan. Golun poe pisan. Mongkleng utara jin juga sekarang. Atuh lain moksa tapi ditilemkeun, disumputkeun. Kusaha minimal kurajana beh dituna ku manusia nu boga ilmu nyumput halimunan. Jadi ngan awal akhir bakal kabuka ngan lamun subtema raja Pajajaran itu sudah tandang makalangan. Pertanyaan anak da Pajajaran mah tidak berbekas teh jeung saha wabuh jeung Prabu Siliwangi oge teu apa aslina ieu nyebutkeun da jurig nyeliuri setan marakayangan babari keur ngabuktikeun kaula ngaku-ngaku raja Pajajaran disebut Siliwangi. Lamun tah teh mah aya nu ngaku-ngakuna sok kabungkeuleuk ieu dan ngaran Prabu Siliwangi hatur pangapunten geus kabuka mah subhanallah aslina. Mun disebutkeun nu ngaran makam Prabu Siliwangi Masya Allah nya putut nya becek nya tapi ke kumaha weleranana mun kaula dialus pusara kaula dialus-alus rek tanggung jawab anjeun bila manusia nyembah kaula. Ternyata kalimat ditenden di handeleum siun teh itu perkumpulan raja-rajana Nusantara. Ini disebut Gajah Mada nu aslina saha. Gajah Mada ngaranna Pati Gajah Mada Rajana Hayam Wuruk. Gakna Galunggung Jana Jaya Madana Majapahit. Jadi kerajaan Galunggung itu tidak ada, Semisal tidak ada, tapi Jayana Galunggungnya ada di Majapahit, di Mataram Majapahit yang menjadi kuat. Di Mataram jadi patih, di Galunggung jadi raja, disebut Batara Kuncung Putih. Nalika Mataram Majapahit ku Gajah Mada di Galunggung jadi Batara Kuncung Putih, pertanyaanana saha nu boga kunjungan? Nu boga kunjung gawe deui teh Semar, nalika Semar kunjungna bodas atuh tah di dieu pisan. Jadi Semar Kuncung Putih Gajah Mada eta keneh kabeh ogena rek Kuncung Putih rek Gajah Mada rek Semar moal kapanggih
makamna ibati sajatina sahan mabogaan eta cekap sakit wae hapunten arah penasaran ti ditu nama sok tonton we terus rek nepikeun ka mana da moal da nyaritakeun kieu mah moal aya tungtungna masih nepi ka subuh kan mau kuateun ngaleng da jelas sakit wae heula hapunten kasuhun yuk tanamkan slogan Gapura Pancawaluya keur ngarai silih asa silih asih silih asuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.